iya zaman kiwari pasti rasa pisan lamun bisa nemu siga Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah nyasaha nu teu hayang atuh bisa jadi awewe nu model gitu malahan mah jigana berlomba rara bisa siga Aisyah loba nu hayang siga istri Nabi samarukna meureun gampang jeung rada babari tapi nyata nama geuning rada susah rada berat Masya Allah Aisyah keur magelis hade budi luhur ilmu hayang persis siga eta tapi jadi lucu akhlak teu sarua ilmu teu sapira akhirna mada malah jadi rancu hayang siga Aisyah aslina memang mata kabita ku nabi mata dipingkat cinta awewe dambaan aja jaga solehah paripurna akhlakna tong ditanya dunya endah sigana lamun bisa boga nu siga Aisyah ngukur diri we heula kira-kira bisa moal gerak ngamirikeun diri jeung Aisyah anu geus kacida sampurnana kade ulah nepi ka di bibir hungkul hayang sigana tapi hate mah acan ngarasa atuh eta mah teu nyambung teh Aisyah loba nu hayang siga istri Nabi samarukna meureun gampang jeung rada babari tapi nyata nama geuning rada susah rada berat Masya Allah Aisyah keur magelis hade budi luhur ilmu hayang persis siga eta tapi jadi lucu akhlak teu sarua ilmu teu sapira Aisyah loba nu hayang siga istri Nabi samarukna meureun gampang jeung rada babari tapi nyata nama geuning rada susah rada berat Masya Allah Aisyah keur magelis hade budi luhur ilmu hayang persis siga eta tapi jadi lucu akhlak teu sarua